aing hulu atuh aing teh siaran ujang teh teh aratul lu ujang jang duh sok dah teh mah sayang ka ujang sok teh siaran aduh nasa atuh aing kumaha ye aing taya hulu siaran sok teh alah aduh seunah sia atuh laun teh daun sok aya kudu apa bijak heeh sia nah sama nyeri aing aduh encan ho teh sama tadi teh yang dicukur aduh teh boga mak ya ujang yang dicukur mak kok teu boga duit we minta ka mah ujang ada ambil atuh usaha bedah geus gede ieu mak wah ditekan ujang yang dicukur mak nih mak tuh mak ujang yang dicukur tuh sok tinggal itu mak sok mak ayo bau ampun mak ayo bau mun kana bau kana naon heuh era atuh mah yang dicukur ujang jabrik munikeun ka kailung deui ka dicukur-cukur oge nya kudu ka saha tuh mak heueuh usaha ciga batur arek aing mah sok kitu geura cukur kitu ge mak aing boga lancung cing dugul boga kolot dit ayo dulu teh aing mah ngadul mah nya darah naonna rajun mere bajuan merang yang tai bolong sok mak ujang dicukur mak aja gitu dia pulangan mak kok bae jajan eta jalan ulah aing ada bohong pakai kaleci moal eta cenah tong dikelek atuh mak urang jeung cukbet aing moal wah cawet aya dek dicukur ujang dicukur aing cukur aing meh kasep euy aing senal dicukur gaya ganteng kayak ditek-tek cukur wah ini tukang cukuran kayak oi mang hei mang udah dicukur mang duh mang udah dicukur nah jika nusian udang tuh nusian kayak ditek-tekan bebuuk ya tah kejabring hayang kos karar itu karasnya dikit pakai sekali ewang kali aduh kumaha isukan angos pun sok mah dek tahu ya bayar nama pulangan 10.000 cek mak pulangan 10.000 nya 2.000 hah eta 10.000 cek pulangan 10.000 sesok orang mah senang euy utun ay ujang di manten ieu di tongo nya budak si emak budak emak saha ayeuna mun doa mau diladangan cek mah pulangan 10.000 cek mak 10.000 pulanganan gitu nah me kana ceurik pulangan pulang udah jangan jadi cukur ya ujang mah yang otak tangis jabrik direct di kumaha ya kos orang Amerika nu dikit set ya halus ke set bukan ulah cenah kasep gitu aduh nik ieu geunah euy encan geura dah sok bae ieu kieu sok aja cukur ya cek aja duh amit itu amit-amitnya utuhnya sok udah rek amit iya 2.000 mah hah iya sok kan aya kene pulang lah sok aduh beda 3 kali sebeak wah
Ini asal diketek euy. Mang, asa ratel mang getek mang euy. Buk nan ku ditek ari mang sok ki. Nah, itu nah. Nah, ari mang. Astagfirullah. Aing budak mang euy. Aduh. Hah? Sok lah aing asal bersih. Getek aing aduh. Tuh, sok atuh mang. Aing ngeus. Oh. Aduh. Mas, krik gitu tah. Oh, krik. Heeh. Wah. Nah, mang bebacaan wae, mang. Ding. Kata kuat ieu. Oh. Kakak kai. Aing kena pori aing. Sok kemana eta budak? Aduh, ditah dicukur teh masih kana acan ieu teh cenah. Dibikan kagak wiru-wiru taing astagfirullahaladzim. Anak aing teh bukan dikia-kia dicukur. Reuwa ada nunutan ongko aing mah. Sia teh, ujang tong dikitu-kitu taing. Iya. Wandikan ka. Ujang ame jiga Oma Ira mah, Mak. Kasep Oma Ira mah di mana? Wandikan ka ngalentuk teh ya kana naon-naon. Kira ngacai kira naon ka taing cukur teh dikitu-kitu taing. Aduh, mani diruksak. Ujang mah kasep, Mak. Ah, kasep di mana? Mang isuk lewe Mang isuk lewe nyamangnya. Cuk mak pulangan sokot barang pulangan. Kan tadi 10.000 ke 2.000 dayanya ya, Mang. Pulangan anak. Hah? Pulangan anak. Hah? Sok cokot pulang dapur mak. Jangan mah cokot. Kumaha cokot. Dimanikan ka botong gor budak teh. Sok cokot. Lah atuh Mang dia kan Mang pulang. Ayo dah. Lemahnya mak. Sok kayak gitu. Bilang ngacai gara bari mana?